Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu urang sekali 2 kali 3 kali 4 kali terus perjuangkan tadi itu bakal ngenahin urang ka berangan saya tiba ya Allah nalangsat Masya Allah mual balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong itu pakai ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah, sabara tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik di ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong bake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeung ceurikan teh. Geus lain nyeung ceurikan dosa deui nyeung ceurikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan geus seuseurean. Qodoan Allahu Akbar. Aya anak dek Allah mahdini kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap. Aduh anak dah ngintip deui ongko. Mah bapak kok salatnya begini. Tah aja teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mah encan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurik ka dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jatnya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon boga masalah naon dituntut terus kadinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa salaman tam ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek sholli sholatan kamilatan wa salaman pindah keluar aya tiis cek angin Allah sholli sholatan kamilatan tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan digerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak urang kudu dicarekan awak urang sia mah munafik berarti sia mah awak dibere umur lain pake ka Gusti Allah dibere sehat lain pake ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nya nama berjuang da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun henteu berjamaah tanya awak sia sih kudu henteu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu
nafsu teh kos kitu teh dikiraha tuh sakedeung deui cabut umur selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh siar-siar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Mendak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyieun pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu wayah salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana wayah salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh pasalia di ditu pondok pesantren pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat besar bae ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadali soekeun habek teh sungutna. Ngadalilnya dah di masjid ka Allah di dieu ka Allah besar bae ka Allah tah. Iya biang munafik anu kos kieu. Ji ka masjid badak boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena. Masyaallah. Engke kebal anak lagi nuturkeun bantah. Wari mah anakna geus daekeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abahna ayo, dek ngomong naon. Geus pareum teh dipareuman ku urang sorang. Ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah di deuleu sehari-harina ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan firu berangkat bil hari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna. Nah kuari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahannam leuwih panas. Oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona ka surahan kiai tadi neng ridho balik. Siapa kok kakak mau bangun hayang kayak gitu ente sih tadi bangun merangkak gitu ini aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD emang sia deuk balik apa deuk cicing WD balik lah geus atulah ikos kitu mau nawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge lau kanu yafqahun lamun nyana nyarahun namun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata khalafu moal katinggalkeun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun maneh pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bang moal kajen kuku mah ge bang tah bunga-bunga lain bang nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong
mun nyaho nipu teh jahanam panas atuh moal bohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceulina ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat loba nu iman nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang mah gua kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajen geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetna dihandap anggap dah tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa kana nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun cak aing mah teu bagus kiai tah dengekeun ye mana bisa ngomong doang sia ngomong doang geus kajen geus kiai teu bisa nasehatan ku sorangan awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadaanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi tuh mama Nahrawi mama Oco mama jengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar ya sia awak ya awas sia kuai dipeupeuh ku kayu Golkar sia kuai hah nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang nu mantak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah sia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia hayang dizarahan yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teu anak-anak ya urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun paes ajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah
begitu ziarah. Assalamualaikum ya Imam Badawi. Teh Habib kan itu dah mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres, amin alhamdulillahirabbil alamin. Henteu ngomong teu naon, suara di jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon geus segera ka Mekah. Nyana ngahulang we kieu bae. Suara di jero kuburan buat kakadenge, ya Allah ya Rabbi cak kita Iman Badawi pohara amat. Pohara jasa tak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli. Ieu di tukang dari tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masya Allah. Datang ka kos kitu. Datang ka kos kitu teu karomah nu mantap urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan, Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan. Mantap Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh. Zarah kadinya ku hebat-hebat karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate. Assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Saroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula deuk hadiahan ka Imam Badawi. Nah ieu eta bukti. Si ieu kan cara langsung dijawab. Eta mah dunia luar teh nu ngajawabna teh gaib luar teh mah. Masya Allah, teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam Babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku nya siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cenah geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyaho urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mah teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajen. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Tara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba kanu cuma mau kanu mah kok iya kanu jore rupane orang pira rasane bong iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa.
Lah cara mereka itu bisa gitu. Sebab kurang kawin kanu gelis can pugu bisa ngahudangkeun tahajud. Tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun. Kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang. Kajen awakna teu hudang enggak asal teh bae hudang. Sia masuk kaju leuwih ieu ngahudangkeun teh. Tah ya eta kan nu gelis can pugu ngahudangkeun kos kitu. Nah aing kataji ku eta na masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing tah nu pake kainget-ingetin ku aing eta kaji itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu geus sabaraha duit geus atuh aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta. Tah aing inget kadinya na ngabangkitkeun semangatna tah. Tah aing leuwih wajah jeung seleunana mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu. Eta kan jarang eta. Pamajikan ditanya, "Neng, emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna?" Gelis henteu pan. Ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh Neng, pohara amat Neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaitul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiyah aneh. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-inget loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna, lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan geulis. Majikan we disandai kitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, we jasa. Ih, sakali dah aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui. Aing isin atuh ieu pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik balik pan ieu babo. Masyaallah, tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtungna mah katurunan bae. Tah, ieu. Urang nu mantek deagan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal. Moal kebal di dunia mah. Masyaallah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkeun harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian page, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ay jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Di dieu teh aya lam amr ai lam amr makan marentah li tolab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain kitu asana atuh komo ieu jazaa'an bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya.
datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mah ningal sadaqallahul azim bae mah teu kaharti hese orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisigatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri di makna khobar oh ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena deudeuh lain deui kan tadi tah obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunannya nama ngajakan ka neraka dunungan geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa amr kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amr geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jeung bener jeung salah jieu teh bener bener salah mah ulah teruskeun tuh kiai balik siana tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karar ieu tah mantep santri sia pondok sabaraha tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotok dia bisa magahan aja embe bisa magahan aja kebo bisa magahan aja kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya ih sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe heuh nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe heuh hadena kudu teu pinter embe sia embe pas kitu batak emang kadeleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh ieu mah embe oh ieu mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodohin deui dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atau dijelaskan di dieu ieu teh seserian teh falyadhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seri bae moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyadhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin
Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai. Atuh ambal aya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngasa kudu merekpek doang mah. Umur mah bisa kolot, tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiranana. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapanana. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna ti masih keneh umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awalna mah umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna ti umur 18 tahun. Budak keneh. Gus Dur budak keneh. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan ti umur 12 tahun. Iya tuh lain kolot tuh. Ye cenah ulah wakan norekat kurang mau utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia. Lain urusan kolot jeung budakna. Kolot pemikiranna. Kolot ya pemikiranna budak mah malah nu mere torekat ka jeung kumaha. Budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal. Cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji, luar ngaji. Ngaji mah ieu mah luar. Luar sebenarnya. Imam Sya'roni emang kumaha gitu. Imam Sya'roni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapangi bae lah jeung hiji guru. Kapangi jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cik Sya'roni jual. Nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji. Mun eueuh kitab deuk kumaha? Paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha? Ngahuleng nyana titah dijual, jual kabeh. Waduh. Siap geus. Dah, siap jual kabeh. Jual bikeunan. Geus eueuh kitab hiji-hiji acan di. Karak dibere sholawat, dibere zikir. Nyana nanya, kunaon emang nu mantak titah dibikeun jeung dijual? Aya mah sia neuleuh deui. Okos jelema main gapleh eureun, tapi gaplehna teu luhureun lawang, moal kebel. Engke puyang-puyang itu naon? Oh, gapleh teh. Cokot deui ku nya. Ieu lalagan trenan. Tangkorak sia badanna. Mun endeup piceun. Urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah ku ari mah geus bisa digantungkeun, bae dideuleu, encan beneran teh kos kitu. Tobatnya can ber setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan. Eta piceun biceun beres geus ieu Imam Sya'roni langsung jual beres dang kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh ku ari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina titah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti kaya kumaha ulah make eta mah sia moal mangpaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ku cenah bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa Masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang
maksud ngarang kos gitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nang ti Allah akur kamangpaatanna tapi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat, Bajuri datang ke kiamat, berbagai kitab. Nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat. Wari coba tak karangan ti Misro ambalaya kitab. Hayang urang ngaca teh hayang. Paling sekali doang. Dah, geus balangkeun. Kunaon? Beda kolbu. Beda tah. Aya kos kituan ilmu Allah mah. Lain deui teh Bajuri geus dongeng teh kon. Di luar eta nah Imam Syaroni kos gitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neut tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelemah ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba opat itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana kene teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda kene dahar mun teu jeung peda marah pan urang pamajikan ieu peda ka mana peda geus lain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurung saji aya dahar aya eueuh marah tengarana bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae cicing aya keke pamajikan ka mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh jak pamajikanna mantep nih ya urang beda ke pamajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang ieu hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang menta dipencetan ge ka nyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina mah urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ade polisi kan aduh ya Allah ya Rabb dah iya ya falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti etalah munafik mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin Al-Fatihah dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran neuleuh lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya tapi nu dipumping ku Yusa bin Nun kikalib nah ieu mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebeja nyana ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum teu galode mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa
moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge nanaonan pasti eleh kurang bener oge cek eta Kang Jambi cek Yusan mantap nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha menang kurang kajian kumaha kami mah nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayangkeun tah mah pada jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungan milu jangan lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sin atuh urang eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaledengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarang harideung dipantau-pantaukeun ieu teh kurang ku ngeunah-ngeunah ieu salat geunaheun masyaallah teh eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna ka dari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka iraha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka iraha ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu fadhhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang
Ayo diinstruksikan kita perang mual semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun mual pi menangan tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunat embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titangga zakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat embungeun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat dibere boga mobil dibere boga motor pamajikan geus sehat malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyahoan kuno kolot mah nah eta teh apa nikmat tah mantak naon gunakeun ku urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji Juk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang lagi nanggerakkeun Gusti Allah diberi nikmat telah kaum Kangjeng Nabi Musa ibrak ngomong na kos gitu Musa ngomong orang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teh inggih titahan kami mah teh hayang hayang teh mah tu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deuk di dieu wae abang cak Kangjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak ya Allah ya Allah Kata Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu weh da gede jeung jangkungna ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mandek di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu bae tah ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu tah ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongtrong dulur ngararaji hayu orang mumpung hirup kene mumpung dibere umur orang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami
Maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu. Teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah kegeus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh mata salat subuh teh tuh haju bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah sa Kangjeng Nabi teh ye haju eueuh ka mana ieu kula cenah muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh kula cenah nina ngasana sa Kangjeng Nabi teh Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing di bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon hutu geus uplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sanya ku sia saha itu si jelema di dalam horeng kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji posok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk aja pada kalanang ka aing hah deuk kalanang ka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalaan ka aing tolol mereh teu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantap atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek batu ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah tah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantap kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal maruh ka ditu bae ka Banjar bae
ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae santerna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji ba'da isya teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim hes santri mayak hes kan ban kula mah anyar ji cuma ini berjamaah hes mereka aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di kadieukeun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya na kadari kana beungeut kabeh atuh harideung kabeh geus ara rondo aja tetep budak maksudnya berarti neuk nyalahkeun saja bayu neuk nyalahkeun saja mun hideung jak kunyana keneh mun kitu mah ku urang jak nya ku kunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah bae jak kiaina geus kolot tilok nyurah kieu kadeu didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surah ulah geus didinya bae kata kolot tuh geus nyaho daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak masya Allah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kadeuleun roh kadeuleun roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta ku nya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deukeut jasa nasab ilmuna ka para wali paingan ti teh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia kadieu sia deuk gaji amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 cek nya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling bae jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampil eta nikmat jasa cek nya teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeugeut asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nujuduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek etalah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab mah gampang
nu hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang teh kieu kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang tek tek naik ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa ilmu etana nu hese mah membaca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang ka mana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal takat teu dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hesena deuk naik pangkat teh kos kitu ya Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti bes jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu atuh dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ye nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan gede sebab lawanna Firaun Pak mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kanjeng Nabi urang mah leuleuy jaahan deudeuhan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan ummati umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek ieu mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna dek naon ieu umat geura tulungan hayu geura kabeh tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun ku ari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh tuh urang Cikupat tuh sering maca shalawat tuh kan budak teu bagus jeung maca shalawatna ya. Kunaon hayang naik pangkat. Kadeuleuan ku Kanjeng Nabi ya Allah. Mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aju boga lawan Firaun, menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara jasa eta pan ngomong. Wah rata, des, kia bae babai cakaomna tu ayeuna mah lah, cakaomna ye. Idab anta anjeun bae Musa. Warab buka jeung pangeran anjeun. Kaditu pakotilah. Hauna indah hauna koin. Perang maneh duaan. Kami mah deuk cicing bae di dieu. Pan eta ngomong lain lalagaan. Nyungkun anu pohara jasa, ngajebian anu pohara jasa. Sia kaditu. Mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat, tetep bae taat. Ngadoa, fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti, pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek. Pisahkeun. Hayang nyaho coba tungtungna. Beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa. Ai geus eta nurut Musa. Beakan abah. Ye. Tapi ku Allah diijabah. Qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard
fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doakan jeung Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin-pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae arba'ina sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncan urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyawa kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ku kaula eta kaum buang kawarah teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun ge Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kena cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam peler sia nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae Bang, tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porosotkeun. Nah ieu gedean dua kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu. Lain Abu Nawas atuh kos kieu. Mantap urangnya gitu, lamun ket ka sarung atau kata limang cekel peler nu mana ya nu rada gede. Ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut. Ieu nu gede mah. Ya Allah aya beta Abu Nawas fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu fasik geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaula ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa ulah dipikiran atapkeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititah ngadu kotok deui ayo kiai na dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong ayo naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiaina dititah pan eta bang kawarah jasa kiai teh dititah ngadu kotok ditungtung mun teu awas digolok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na geresepan teu keur cerita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengekeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang mah terus bae kegenya ku galedeg gege artina maknana engke makna kos suku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae
tinggal di dalekeun tah ieu fala tasalal qaumil fasik fasik berarti nya tengah dukung karena siar-siar agama Allah antep dalekeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah nya pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleu jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuna bakos didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh ajak mitohana dek nyeun pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ane teh anak abah sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu koe ngiran teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae ai teu diajak kali padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teu diajak ngariung padahal teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipikeun berkat berikutnya teh aya abah tadi ajak diberi berkat bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah los jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pesantren mah lo bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepkeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolot geus teu beuseun menyeun pasantren mah itu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditorelir jelema-jelema fasik mantep urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kuari mah tenang Musa para tasa 'alal qaumil fasiqin bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna di dinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya na yuk urang baralik ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da magrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin sia kemana ya balik orang kaditu tuh karena kaditu ih jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat ayo tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat ayo da berangkat kabeh 600.000 ai ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk magrib aya di dinya deui itu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh kurang kakek aja ayo balik lagi iya bener mah ayo berangkat aja siapa jadi pemimpin kurang balik asal berangkat isuk-isuk maghrib kan dia deui iya orang pekan di dia bae kurang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun masya Allah nah iyalah yatihuna fil ardi bingungnya ada didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore
isuk-isuk aya di dunia hatan qaradu malah-malah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deu kaluar tidinya unggal paeh berangkat balik balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ka dieu meureun balik beuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui genep ratus ribu teh ya hatan qaradu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot nu maot mah ti 20 tahun ka luhur yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan jumlahna 600 alfin genep ratus ribu untuk wama Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masyaallah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna nu sakumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal qabal deui cenah maot oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka ardul muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut. Nan gede. Tugas kula nyebutnya embung. Jagain ya Allah, malah embung mah kapaeh gitu. Ye, cakang malakal maut kiamat sih cenah. Serius ieu mah kula mah tugas embung. Jagain itu embung mah kapaeh gitu. Sanggeuk aing paeh. Malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung mah ka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun cing malakal maut aing kumaha bejakeun ka ditu aing bisa carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng Nabi malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja kudu kumaha kula mah bisi kasalahan embungeun kumaha tah Gusti hae embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendeunkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mun setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah ieu dampal leungeun tendeunkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae
jadi pae-pae kene mah kuari bae. Ke pae kuari pae asal menang ridho Allah. Allah geus ridhoeun kan? Ridhoeun. Geus kuari bae. Nu bener ye beusi ngamuk engke pan. Ngamuk bae. Bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal. Geus ridho jasa ye kuari ridho. Pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Nah, ai panjangna ribuan tahun ke bakal pae-pae kene balik naon kirinya ngising di dinya. Kuari bae. Kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adil muqaddasah. Geus di dieu cukup di dieu deukeut. Set berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng. Ngomongnya nama keur dicabut nyawa. Ngeri sudah teteh geri cek lagi geri kasar. Aduh masya Allah lalaunan atuh hari ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh geus saun tah teh masyaallah cenah pohara ieu mah ieu oh teh cabut Allah Akbar amanatnya nak ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut di dinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut di dinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah di dieu jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut di dinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa di dinya dikuburna urusan biasa terus salaten dikubur di dinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal sabinggu 2 minggu eueuh deui tah tetep petina kadeulean bae teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleu tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deui coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta di dinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun jarah di mobil bae kadeulean kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu tah petina eta teh terus digali dikanapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleu bae ke lamun urang lamun kuari ku kali itu ilu ge kudu ditutup jarah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil bae katingali nah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser deuk dipindahkeun deuk dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa di dinya bae datang ka kuari gitulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun di dinya bolak-balik ka dinya bae pae kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter ka dinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur zalalikir bae la ilaha illallah ieu di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mentak dicumbu Indonesia mah
disumbu ieu teh ye nu didahar ku urang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwian nu dibawa ke Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah. Pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae tah asal aman tah asal aman bae. Masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat nikmah. Eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa. Kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia kita ini dipakai kasihan teh Islam ortodok Islam salaf mantap kuari dimodernkeun supaya rapuh lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Kabelah dina terus serangan anu luar biasa kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nubi'a Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kung gede teh nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di-stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cak beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal alagaan nyetop panon poe teu kira-kira eta sajam wukibat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min kita lihat sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mantap ngeriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihi dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.